Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Bakrin sareng Ari Abu Bakar eta yakulu ngadauh itu Abu Bakar, sodakta kana lapad sodakta, sodakta bener anjeun, sodakta tegesna bener anjeun, ashadu halna nekadkeun abdi annaka kana sanyana anjeun eta Rasulullahi anu jadi utusanana Gusti Allah. Faqala tuluy ngadahu saha al kaumu kaum ammana tu anapon ari nyipatan. Pawallahi mangka eta demi Gusti Allah lakod asoba yakti nyata bener itu naktu. Summa qalu tuluy ngadauh itu kaum li Abi Bakrin ka Abu Bakar, afa tu sodiku naha ngabenerkeun anjeun hu ka itu nabi, anahu kana sanyana itu nabi eta dhahaba init itu nabi alailata dina petingan tadi ila baitil muqaddasi ka baitul muqaddas. Wajah sareng datang itu nabi qobla ayus biha dina samemeh subuh itu nabi. Qala ngadauh itu Abu Bakar, naam leres ini sanyana kami eta la usodiku yakti ngabenerkeun kami hu ka Kangjeng Nabi, fima dina perkara huwa ari itu ma eta abadu leuwih jauh min dalika tibatan itu dhahaba alailata usodiku. Nah usodiku ngabenerkeun kami hu ka Kangjeng Nabi bi khobaris samai kana berita lalakon di langit, fi gudwatin dina isuk-isuk au ruhatin atawa dina sore-sore. Falidalika mangka karena itu usodiku sumia di ngaranan itu Abu Bakar Abu Bakris Sidik kungaran Abu Bakar Sidik. Summa qalu tuluy ngadauh itu kaum ya Muhammad hai Muhammad, ahbir kudu ngabejakeun anjeun na ka kami an'irina tina aleutan onta kami. Faqala tuluy ngadauh Kangjeng Nabi, ataetu datang kami ala iri bani fulan ka aleutan onta bani fulan, biruhai di tanah ruha, qad adallu nyata ngaleungit, qad adallu nyata kaleungitan itu irna kotanku hiji onta, lahu milikna itu ir, fantolaku tuluy init itu ir, fitolabiha dina neanganana itu nakoh, fantahaitu tuluy tepi ila riha lihim kana pamondokanana itu ir, walaisa sareng teu biha eta tetep dina itu rihalah saha ahadun saurang oge, wa idan sareng dina nalika intahaitu biqadhi ma'in ari kami eta ningali kana wadah cai, pasarobtu tuluy nginum kami minhu tina itu qadhin, sumantahaitu tuluy tepi kami ila iri bani fulanin kana aleutan onta bin fulan kana aleutan onta na bani fulan, bimakani kada dina tempatna anu wa kada sareng anu wa fiha sareng eta tetep dina itu irjamalun ari onta ahmaru anu beureum itu jamal, alaihi eta tetep dina itu jamal gororotun ari colat saudau anu hideung itu gororoh, wa gororotun sareng colat baydou anu bodas itu gororoh. Falamma hadaitu mangka samang-samang sak meneran kami al iro kana aleutan onta, nafarot mangka kabur itu ir, wasoroa sareng kalenger naon dalikal bairu itu onta, wan kasaro sareng paburincai itu dalik, sumantahaitu tuluy tepi kami ila iri bani fulan kana aleutan ontana bani fulan fit tanaim di tanah tanaim, yuqaddimu hal nami heulaan hakana itu ir naon jamalun onta au roku anu belewuk itu jamal,
alaihi eta tetep dina itu jamal mashun ari amparan aswadun anu hideung itu mashun wagoro rotani sareng dua colat sau dakwani anu hideung dua nana waha sareng inget hia ari itu ir eta di ari ieu ir eta anu kaluar tatelu halna datang itu ir alaikum ka aranjeun kabeh min saniyati tina tanah gunung saniyah qalu ngadauh itu kaum famata taji'u mangka iraha datang itu ir qala ngadauh Kangjeng Nabi yaumal arba'i dina poe Rebo falamma kana mangka samang-samang sakabuktosan naon dalikal yaumu itu poe eta asrokot mangka ngadeukeutan saha Quraisyun Quraisy yang tadi runa halna nunggu itu Quraisy al iro kana aleutan onta wa qad wala sareng nyata mengok naon annaharu beurang panon poe walam yaji sareng teu datang itu ir fadaa tuluy ngadua saha annabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazida tuluy ditambahan lahu karena Kangjeng Nabi finnahari dina waktu beurang naon finnahari dina waktu beurang saatan dina sak jam wahu bisat sareng ditahan lahu karena Kangjeng Nabi naon as-samsu panon poe hatta tolaat nepi ka kaluar naon al iru aleutan onta fastakabalu tuluy mapag itu kaum al ibila kana onta faqalu tuluy nyarita itu kaum hal dholla naha kalengitan lakum milikna aranjeun kabeh naon bairun hiji onta qalu mangka nyarita itu ir naam leres qala ngadauh itu rawi fasaalu mangka nanyakeun itu kaum al iro kana aleutan onta al akhoro anu sejen itu ir faqalu tuluy ngadauh itu kaum hal in kasaro naha paburincai lakum milikna aranjeun kabeh naon nakotun onta hamra'u anu beureum itu nakoh qalu mangka nyarita itu irna am leres qalu tuluy ngadauh deui itu kaum fahal kana mangka naha kabuktosan indakum eta tetep sandingeun aranjeun kabeh qosatun cuntang min main anu tetep tina cai faqala tuluy ngadauh saha rajulun lalaki ana ari kami wallahi demi Allah eta wado tu nyimpen kami kana itu qos'ah fama syariba mangka teu aya anu nginum kana itu qos'ah saha ahadun saurang oge minna anu tetep ti kami wala uhrikot sareng teu dibahekeun itu qos'ah fil ardi di bumi fa'romu tuluy nuding itu kaum hu ka Kangjeng Nabi bisihri kana sihir wa qalu sareng nyarita itu kaum sodako bener saha al wulaidu ki uled fa'anzala tuluy ngalungsurkeun saha Allahu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa maja'alna kana ayat wa maja'alna sareng teu pati-pati ngajadikeun kami ar-ru'ya kana impenan alati anu arina ningalikeun kami ka anjeun illa fitnatan angin jadi fitnah linasi pikeun manusia intahat paragat naon al qissatu kisah bihamdillahi ku kalawan muji ka Gusti Allah wa aunihi sareng pertulunganana Gusti Allah
Wasola sareng muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi wassalama sareng muga nambihan kasalamatan Allah ka Kangjeng Nabi tasliman kalawan kasalamatan kasiron anu seueur walhamdu sareng ari jenis puji anu opat eta lillahi hak tangtu milik Gusti Allah Robbil alamina anu mangeranan sadaya alam wallahu alam bisawab mudah-mudahan sing mangpaat.